blame myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabang sedayana. Ini dalam untuk damang mau di sekolah, palingnya di rumah sakit. Ya. Salam cinta untuk kalian semuanya. Bapak mah ngajar di SD resep, aing barudak teh. Baheula lagi sarua barudak mah aya. Ai bedana pan ai budak ayeuna mah sok disebut teh anak zaman now. Soalnya ai zaman dulu zaman all. Tacik budak zaman dulu jeung budak zaman ayeuna bedana naon? Terus nanti ngomong HP tentang itu saya naon nih kira-kira bedana budak zaman baheula jeung budak zaman ayeuna. Bedana budak zaman ayeuna mah can garaduheun istri, budak zaman baheula mah tos garaduheun istri. Payat budak zaman baheula tos garaduheun istri. Tuh tanya. Oh, beda katanya. Ta zaman baheula oge sarua ai barudak mah sarua baheula mah budak oge teu kolot. Nya. Lamun bade ngaos teu ngarome HP heula baheula mah ngarome naon we nu aya nya. Contoh sarung wae bisa dijadikeun mainan zaman baheula mah. Aya sarung nu didamel bobonekaan, didamel jiga bebangkongan. Aya sarung ayeuna ge kadang aya keneh nu digigirkeun terus diputerkeun jiga roda ka luhur tah. Aya nu kitu, wer gitu muter nih. Aya keneh meureun ge baheula mah teh wah kitu teh pajangkumnya ku sot ka luhur. Akhirna bapak ngaos teu make sarung. Sarung mah panyangsang dia tiang listrik. Jangkung teh diputerkeun gitu jangsang. Aya di sarung teh sok ditilepan ka rapi. Tilepan ka rapi. Meureun ayeuna ge yakin nih, karapi juga sorban. Geus kieu sok dikeun deui. Cetak. Aya nu kitu. Cetak. Dan salahanna teh aya eta babaturan bapak erek ngaos kalaka dijitrak-jitrakeun kitu. Si pehul teh atuh ngaos teh kalaka bareng ngapieunna teh. Da kusabat 5 menit sebelum kejadian aya aki-aki keur nangkring dina galang balong. Ai ku babaturan mah dikeun cetak atuh ngejakeun. Japlok aja gitu. Itu kan di sini. Itu kan. Ya, soalnya anu ditilep-tilep nya tuh bikin botak aya nya gitunya. Isukna babaturan bapak nu jail ka aki-aki balas dendam. Make sarung deui tapi lain ditikel-tikel. Sarungna teh sok aya teh zaman ayeuna ge da zaman baheula mah sering pisan dijadikeun ninjaan. Itu deh. Isukna aki-aki keur marab deui wae. Nah. Keur da kieu. Da tadi kieukeun bujuran dialungkeun kana balong, lumpat teh berebet. Eta mah salamet dan makin ninjaan ngan salahna di ninjaannya zaman baheula sok dipake anu kitu teh ulah baya jambu Pak Haji euy geus asap pake heula di ninjaan memeh ngaos teh alapan teh apaleun sahasana teh dan sok pinterna teh nambut sarung babaturan akhirna teh babaturan anu balik ieu tadi sarung nu maling jamu urang teh ya cenah henteu Pak Haji urang mah teu maling jamu iya sarung kapok di zaman ayeuna mah nambutna teh sanes nambut sarung. Sanes lamun bade kacai sok dijengkean kieu tah. Padahal eta teh nambut sepatu baturnya sok anu karitu nya. Erek kacai teh makena teh make naon? Make sepatu batur. Terus deui sok nyeun aksara aing jalma gelo. Make solasiban, make tensoplas teteplan. Di tukang mane ka mana wae kamari cenah nya lolompangan ka jalan disaling-salingkeun batur nah ieu teh aya naon gitu zaman ini geus aya keneh nya wah zaman baheula mah loba pisan eta teh nya loba pisan eta zaman baheula mah deui aya di nu kata-katanya salian ti pakai sebelum kana kata-katanya lamun anu BAB ya karena BAB deh asup deh ya lamun kana BAB baheula mah aya BAB ka mana cenah si Iwan gua keur modal di cai cenah tah lain ditungguan baheula mah eangan batu dialungkeun kana cai ngaranna teh zaman bapak mah ngaranna teh basa teh dicimplung wah ka ditu kuat ka juga bater bobo tuh
kuat kadu-kadu ini ratang kalau lamun tadi cimplung pan ai budak mah lamun BAB teh calana teh sok digantungkeun nya. Sok dicolong di calana teh, dibawa lompat akhirna geus ombeh lulumpatan. Geus ombeh lulumpatan eta kajailan-kajailan zaman baheula gitu nya. Aya di dina permen karet, sok dikana calanakeun, begitu mah ayeuna ge aya keneh nya. Wah, bala mah sering pisan. Ngan anu paling sebel tinu perilaku tadi aya di kata-kata anu matak pikeuleuh. Aya misalnya teh, cenah kamari anu nanyakeun. Saha si Eka? Eka mana? Eka dia ya, sudah. Aduh. Anak geus serius nih. Anak geus serius. Kata masuk aya nanya di, ieu sabaraha cenah? Ieu sabaraha nepi ka 5? Ieu sabaraha? 5 dadah monyet. Aya deui. Ya pan aya kuduna mah lamun rencangan bawa bebejanya kesedihan kudu kurang teh di kumaha dihibur ieu mah lain baheula mah. Anjir urang kamari dicarekan cenah ku Pak Guru gara-gara naon gara-gara teu ngerjakeun PR cenanya. Kumaha cek jawaban cek babaturanna? Kasian deh lu. Memang ini mah kata-katanya, kata-kata tapi dah mata digeuleuheun gitu nya. Aya yo kamari cenah aya tabrakan cenah. Di mana cenanya? Di dia yo cenah. Gitu. Aya nu kana mata aya eta ge. Kamari cenah aya tabrakan cenah. Di mana? Di dia yo cenah. Eta teh paling geuleuh nya. Atawa aya di masalah tabrakan keneh nya. Kamari aya tabrakan cenah motor. Anjir. Tabrakan motor teh tabrakan jeung naon? Di ditu kamari tabrakan motor jeung papatong. Zaman baheula gitu nya. Tapi dina ieu nya dina masalah naon namina teh dina masalah cinta. Sok cerita kelas 5 dina masalah cinta zaman persuratan. Termasuk sepataran Bapak bakal terang nulis suratnya make kata-kata nu wah to the point aja sayang, oh segala diceritakan puisi segala sebutan hari-hariku berseri denganmu segala pasti tungtuna teh sadaya surat pasti aya pantunan teh sadaya sami 4 kali 4 sama dengan 16 sempat tidak sempat harus dibalas aya di NB di dinya nambahan mun teu dibalas ku aing disantet INB teh jaman baheula mah nambah cenanya. INB teh nambahnya. Ai zaman ayeuna lamun nyanyi teu bisa jiga kamari si Pita alhamdulillah nyepit usaha aya HP dibaca. Zaman baheula mah lamun bapak nyanyi di jalan pasti sadaya teh sarua nya teh misalnya teh nyanyi naonnya. Nyanyi Susanti nya. Panen mah babar itu tulisan aya Susanti ai baheula mah lain. Ulala we jeung Lili. La 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 lili la 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 lili la 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 itu bisa teh atuh maca ka mana nyanyi naon nyanyi iya nyanyi rungkat teh la 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 li la 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 li la 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 itu we kabeh lagu teh kabeh lagu jadi kitu baheula lamanya disabab aya HP teh gitu nya kan eta pernah lamun bapak baheula mah da sok dititah ka warungnya lamun ayeuna mah ka warung babari kadang di HP dituliskan ai bala mah pangmelikeun bawang bodas 2000-eun tarasi 1000-eun naon cenah bawang bodas 2000-eun tarasi 1000-eun eugma diapalkeun di jalan teh bawang bodas 2000 tarasi 1000 bawang bodas 2000 tarasi 1000 bawang bodas 2000 tarasi 1000 bak di jalan nanya jang ka mana iya Pak bade ka warung datang we ka warung punten mangga meser naon jang bade meser gula berem hiji katuncar weh 2000-eun datang teh ka ieu mah amani membeli nu kieu cenah kan tadi teh cenah bawangna teh bawang berem ya teh bapak teh bawangna teh bawang bodas 2000-eun tadi 1000-eun atuh cenah si teh kakak beli nu kieu geus cicing lah kumaha cicing ketuk-ketuk rumah gitu. Jadi selalu aya anu salah gitunya ka warung teh. Selalu aya anu salah. Tapi zaman ayeuna ulah sekali-kali lah nyebutan ngaran bapak. Ngaran bapana bapak ge pernah kejadian kapungkurnya nyamper rencangan tanya,
Ngaran bapak anak teh Abdul. Ngaran perencangan bapak nama Pehul. Pan disamper, ngaos teh. Pan sok nyebut ngaran bapaknya. Nyebut ngaran bapakna, ayeuna sok anu kitu nya. Abdul, dia pengaji. Si Abdul wae. Si Pehul kan asli nama budak nama. Abdul, budak tuh Aisyah pernah menilila itu tadi. Pas muka pantona, bapak dah si Abdul buka mata teh. Guys, ya cero, jemput anggaran lain gitu. Kejadian ulah sekali-kali ngeceng nami bapak, nami orang tua dah tungtung. Mah geuning pae cece orang tua teh sugar lutnya. Sekian ti bapak, mudah-mudahan teh aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.